Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah yang membaca kita baca kabeh gambaran bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana iloyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah wal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu ti solihinin ti walieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae nerima teh gitu dan gitu ngaranna badal qada kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima coba da diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulikeun caritaan kamari mengenai instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa alaihi instruksikan supaya asup ka hiji negeri di mana negeri eta teh tinu ku sisa-sisa kaum Ad jelemana galalede jararangkung gararaga pohara luhuranana yang kunga 300 hasta pohara dengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek ku kaumna 12 kabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung. Bejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat asup ka negeri eta lantaran urang kadinya mikeun nyawa. Tapi nu dipimpin ku Yusha bin Nun Kikalif nah iya mah nama tengah bejaan ka kaum ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihi bebejanya ka Kangjeng Nabi Musa kaum tegalon deui mah Kangjeng kumaha ulah nala gedena Kangjeng Nabi Musa pokokna mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarang gede pasti ieu tanagana mah lembek cik bisa Kanjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge nganaonan pasti eleh kurang bener oge cek yang cek Isa nya mah geus teu bejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusha kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha nganaonan menang kurang kajian kumaha kami madek nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobokna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumarane kabeh aing bae cicing di hadapan celina eta tiis jadi celina bae eta bisa pakai niuhan luar biasa paneta celi bisa pakai niuhan untuk siapa kita tuh gede jasa ulah nyari saking gede celina bae
Kaju aing cicing bajar tangkal kayu, horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut. Bayangkeun coba Gusti ya Allah, ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teh aya nu garok haji nyeklek maka dia hatu aing terus ngan nyeklek kaju kagulu. Jadi kiamat boy. Tetap anu bohong na sama ta. Ku gede-gede data begitu Masya Allah. Luar biasa tah eta kaum teh hari satu arembung ngilu. Oh, jangan lain lawanan urang sama makana. Lain lawanan sama tu begitu. Sin surah. Eta teh Allahumma ndeukeun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa kita ngalawan jelema jangkung gede. Tapi ieu perintah Allah. Urang nu laletik kita salat sapoe sapeting 5 waktu. Ai baheula nu galaledengan sawaktu doang, baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye. Jalan tengah teh 2 kali lipat urang, lamun urang 1,5 meter, nu baraheula mah 3 meter, tapi salat mah ngan sakali doang. Aya nu magrib doang, aya nu isya doang, aya nu subuh hungkul. Urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara. Mantap aja loba nu qoib ge ieu. Kararuateun salat tapi kan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah. Malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna. Malah mah hayang keneh salat tambah salat duha, malah hayang keneh tahajud. Mantap loba nu utara mah rideung dipantau-pantaukeun. Eta Quran ku ngeurah-ngeurah ieu salat masyaallah. Eta kok gitu. Gusti Allah teh nyin kitu kamonesan seperti eta. Nah, ieu umat Kanjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kararieu. Oh ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, kaum dan 10 golongan. Innalana dukulah kami kabehan mual asuk ka eta Abdul Muqaddasa abadan datang ka irah ge mual ka kami. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarang kung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami mual lae ka ditu datang ka irah ge mual bae. Kuari mah ulah teh Musa ari mana deuk baksakeun maka ditu cakaonna ieu. Fasal anta wa rabbuka. Maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran sangat habek. Kita ngomong kira-kira. Kita ngomong nyungkun ku harjasa. Musa, ai maksa-maksa tema. Kadab anta wa rabbuka faqatila idza hauna qaidun. Maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran. Terus perang duaan ka ditu idza hauna qaidun kami ngadeg di dieu bae mau perang. Gitu Kanjeng Nabi Musa Masya Allah. Isi kaum ku puara-puara. Kanjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin. Nah, tena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasa. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana. Dararagahna, jangkungna, gedena, sedang ayo diinstruksikan kita perang moal semata-mata di kita ku Gusti Allah lamun moal menangin tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tapi dinya Kanjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureun bung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari kita ngajak atuh teh kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tumantak naon teh Allah lain pancen geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia takwari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta make tidaikeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat mun keneh bae terus kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun paling sakali sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang kawarah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamu jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus kisop awas pae namun terjadi Yahudi jadi Nasrani
Eta pan ancaman ti Gusti Allah, diberi nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Bari urang diberi nikmat teh geus ka itu nikmat wa ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Diberi sehat, diberi boga mobil, diberi boga motor, pamajikan geus sehat, malah marencana dek nyandung di urang Lampung, mun teu kanyawan kuno kolot mah. Eta teh apa nikmat eta. Mantap naon gunakeun urang pake ibadah, ngaji. Keur teu ngabesan mah heula ngaji. Yo gitu pake ibadah salat. Di lembur urang, ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah. Jelema fakir miskin anu rada kesulitan bantuan. Nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang. Masya Allah, eta Allah teh leuleukeun ka gerak kurang teh pan didelekeun ku Gusti Allah, lain didelekeun jak memang gerak kurang ngagena ngagerakeun Gusti Allah. Diberi nikmat teh kaum Kanjeng Nabi Musa trek ngomong apa gitu, Musa. Kita ngomong urang mah, kami mah moal ka mana? Moal nulut ka maneh. Kajen teh ditahan ka mah teh hayang, hayang teh mati sia bae ka jeung pangeran. Loh, kali perang duaan, kami mah ina hanguna kok ieu teh di wae. Oh, kata nginu bisa. Eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah. Ngomong gitu. Ya Allah, ya Allah. Baca Kanjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ngadua Kanjeng Nabi Musa qala Kanjeng Nabi Musa rabbi pangeran Nabi inni la amliku illa nafsi. Ati macanya Nabi tengah milik naon kecuali awak Abi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur Abi Nabi Harun wala amliku barahum tengah milik kasalian Abi jeung Nabi Harun Abi mangan saukur Abi bae jeung dulur Abi jagening kaum Abi mah cedaekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngopotkeun jeung Nabi Musa fa ajbarahum ala ta'at. Masa ka kaum nak yakni ka Bani Israil supaya tak dulur. Ieu mah lain sambarangan parentah Allah. Wal kumaha ieu urang perang ka ditu. Ulah deuleu gede jeung jangkuna. Ulah deuleu jauhna pokona imah instruksi ku pangeran kaya aya hikmana ieu urang ka ditu. Tetep bae. Mbong cak kaumna inna huna fa'idun kami mah dijari bae. Oh, mane Musa ka ditu jeung dulur mah perang duana apa ka ditu. Kaya aya kabarna ka ditu. Nah, ngaletehkeun jasa kita kawan kos itu dan ngaletehkeun jasa, masya Allah. Kos di lembur urang nongkrong, belur ngararaji ayo, urang mumpung hirup kene, mumpung dibere umur, urang ngararaji. Ya kaum nanti Allah siapa ngaji jeung tongkrong lenggeun sahabat ka tongkrong. Cara jeung kitu ngan teu ngomong doang, urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian, saya teh kos kitu teh ulah kukumaha. Tenang ngadoa Kanjeng Nabi Musa sakumaha tadi maka ke kaum Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah kita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa. Oh, anjeun bae ka ditu Kanjeng Nabi Musa ngadaet ngadoa ka Gusti Allah. Safruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Gusti jageus dipaksa ku abdi. Geus diajakan maksimal ku abdi. Ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi. Ku dalil-dalil ku cara-cara abdi. Tetep bae teu daekeun abdi mah mama menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasiqin antara kaum nu fasik. Coba aya nyaota nu parasek teh kumaha. Kanjeng Nabi Musa ngadoan kieu kepan diancam ku Gusti Allah. Pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoa kituan Musa. Ngan diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta atuh make jeung hayang safruq bainana wa bainal qaumil fasiqin.
Das, ayeuna mah pisakeun bae Gusti, abdi jeung kaum abdi pasikeun geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong ke situ. Teu pernah ngadoakeun kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusah. Unggal sholat subuh diciduhan, tenang we Kangjeng Nabi jadi usah. Unggal sholat diciduhan, hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi pancelan keur ka mana ieu nu nyiduhan teh. Keke muriang apa naon cenah teh. Ieu nu nyiduhan eueuh, manta sholat subuh teh. Tuh, haji bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan. Neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener. Kula biasa di ciduhan istiqomah ka Kanjeng Nabi teh ieu. Aju eueuh ka mana ieu gua cenah muriang hampura Muhammad. Wah ieu mah teu bisa nyiduhan teh cenah. Kula cenah nina ngajarna ka Kanjeng Nabi teh. Muhammad di ciduhan teh maneh mamaneun teu nanaon geus lah walau kualima. Kulantaran di ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kualima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kanjeng Nabi teu perlu lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan. Goblok beureum sia. Aing teh nyaho urang bojong. Tolong beureum sia. Aing turunan aing di bojong robak kene goblok. Geus kakawat bae. Encan gelut cadaon hutu geus ublak kakawat. Tak begitu urang. Telele urang mah. Urang mah pugu. Eta teh asa bener banget teu nyahoeun pan nyiduhan. Kok mumun nyahoeun di Banjar, pondok 2 tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, isuk-isuk teh pondok kararopi bae kitu tah. Urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa aya urut kopi peuting teh. Ieu teh ku cai panas urut dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya. Kenapa kiai ka dieu? Eta kiai sudah tangga sudah henteu kukurung teh ka dieu gitu tah. Masya Allah. Nyawa-nyawa teh itu nu liwat kena kopi kukurungna. Usia sae situ mah. Itu orang kiai. Atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye. Goblok disimbraku kopi aing goblok sia diancam sia aing. Murid pantungtuna mah teu beres. Cara aya di pondok kosong pesantren, santri aya meureun 20 mah. Santrina teh sok ngalaan nang kang ora. Kang ora dicayur kan ku santri gitu. Oh ya, kadieu teh kaca pada kalah nang kain. Hah? Dekat anak kain bersih jadi pamalingan kau meureun teh. Bubar sia bener. Awas. Sia. Ngalaan nang kain tol mereh tenan teu. Bubar santri bubar santrian. Masya Allah. Ayah Banjar mah paneta lain kok gitu tangkal kalapa akunya geus dihalalkeun geus aya santri urang mana bae jeung saha bae aju ngalak ka kalapa ayah tuh bebe jadi halal eta pohara jadi kiai mendak atuh geus dihalalkeun kitu di santri teh daek atuh ngan teu dituar doang tangkalna. Masya Allah. Eta kiai tuturkeun mah kos kitu. Mendak kula inget bae antuk pesantren di Garut teh deuk pesantren ka mana ulah. Kalau ngaruh tadi tuh bae ka Banjar teh. Ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teh nyaho sasakala teh nyaho sejarahna kadinya bae. Antarna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina. Karolot ngaji baga Isa teh dia jangan kakak almarhum Batul Muin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Santri mayak kan bergula mah anyar gitu kan ini berjamaah mereka ayat nusa urang teh nusa urang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu aju mangsi di ka dieu tah dikaleungeun-leungeunkeun soelah teh pula nanaon teh pula mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bantah saparapat jam udang kieu teh udang panjang kadari karena apa ngecapek atuh hari dengkap kita rondo aja betul maksudnya berarti nek nyalakeun saja bae nek nyalakeun saja jawa menghidang jak punya anak kene begitu mah urang jajan punya mah saya takut gitu teh kiai na kolot bebeja menang 2 bulan teh bah pindah bae jatuh kiai na sekolah tilok nyurah ya
Aduh, jadinya baik. Jadinya ulah pindah ulah. Ayah yang boga surah ulah. Jadinya baik. Kata kalau tuh guys jauh. Daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai naonan, ieu mah turunan wali tadi itu. Masya Allah. Ayah Banjar ke putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu kerjamiahan, teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari. Kita kadeuleun roh kadeuleun punya nama. Pak urang mah atuh boro-boro roh orek gitu kan. Roh naik ka langit maot Mama Sobari. Ya Allah ya Rabbi. Roh kadeuleun eta tuh. Mama Sobari teh murid Mama Khalil, Mama Khalil Bangkalan. Jadi deket jasa nasab ilmuna ke para wali paingan titah didinya baik. Orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa ieu kabeh beusi ku santri diaralan halal ternyata teu kudu bebe. Jadi bahkan loba empangna panya lauk mas gede. Geus aya santri nu ngaralau ge halal keneh we. Atuh santri beh kabeh pisan. Tunggal poe ngalahan lauk guru. Nanti di jalan dong kalau ke. Ada gua ku soleh. Iya maka karang ngalagori bae. Goblok ya. Kadieu sia gaji amil pada salahan gori. Pamalingan sewa balik ya. Balik kabeh santri. Santri ngan 15 balik kabeh. Jadi leuleuna para. Ada Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna, "Mama, abdi marek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon?" 2 teknya saumur hirup paling bungah 2. Naon? Kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling beuk jopret. Ngeunah. Cek nu nanya sia. Nampiling eta nikmat jasa kerjana teh ya sama Masya Allah. Nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu ngiduhan blok kata dia kabeget asana nikmat 2 seumur hirup nu nikmat ya eta sebab didinya lah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh ieu gerak Allah langsung naik derajat. Begitu pula sekali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan cuplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutub blek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh siap besi si bande geus kieu emang aing geus kebal teu ngalegor jelema kita jauh mana, lamun nyaho mana nama, urang keur dimuriangkeun teh keur diangkat derajat, tinggal narima na sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narima na bae kumaha mun narima na sadar ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakkeun ku Allah, naik derajat urang. Lamun urang ajo nyileuk awal meureun sia, turun derajat urang. Mun urang geus diangkat jadi wali turun, mun teu jadi wali mah merosot pamatung. Wah. Anda ya jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab, lain maca kitab mah gampang. Hesena tetap ketika masyarakat ngomongkeun ka urang, kiai kos itu dituturkeun. Ulah, ya ondo tah mah. Tah eta teh narimana urang, alhamdulillah, meureun menan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus geus naik derajat urang. Tep naik. Ulah aja awas yang ngomong deui celuk gitu. Ilmu etan anu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina kumaha sikap urang kamana iloyogna batin urang Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah wal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae dicoba dek naik kelas atuh komo ieu ti solihinin ti walieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin sadar narima naon keputusan ti Gusti Allah. Urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna badal qada kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta doa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika
ketika dikodokkeun ku Gusti Allah gering, dikodokkeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun, dikodokkeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan, kumaha sikap urang. Eta nu hese, nah deuk naik pangkat teh kos kitu. Kanjeng Nabi Musa nadua sabruq bainana wa bainal qawmi fasiqin. Bestek. Suara kan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu. Sudah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na geus teu kecekal kuduana. Gede. Tetap lawan Firaun Pak. Untuk ngomong lagi capekan Kanjeng Nabi Musa mah. Jelema angkat gagah, tapi disesuaikan jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asian boro-boro kanu bager kanu teu bager ge. Boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana. Hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan. Nabi-nabi nu saja mah kumaha aing ye. Kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula mana. Nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeun. Mana Jibril? Malaikat Jibril aya datang ka dinya. Aya naon? Kanjeng Nabi, Abu Bakar mana? Sayyidina Abu Bakar. Umar mana? Utsman mana? Ali mana? Tah ditanyakeun, maksudnya adalah ieu umat, geura tulungan, ayo geura kamu. Eta mikiran umat pan poharaja. Maka rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh. Tuh urang cikupat sering maca shalawat tuh. Kan budak tuh bagus di maca salawatnya ya. Kurang yang naik pangkat. Aduh Kanjeng Nabi ya Allah. Mata dia nggak doa anak para Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aduh boga lawan Firaun. Menang jeung Firaun teh. Ieu kaum lah kuari buat kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Tah geus bangkawara aja teh kan ngomong. Oh alatah, dia baik babai, cakaomna tu ayeuna mah lah, cakaomna ye. Idap anta anjeun bae Musa, warab buka jeung pangeran anjeun. Kali itu pakotilah. Haula inna haula main. Berapa nih dua antang mah deuting bae di dieu. Pakai tang ngomong lain lalagaan. Nyungkuna nu pohara jasa. Ngejebia nu pohara jasa. Sia kali itu. Hendak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat, nada, fasok bainana wa bainal qaumil fasiqin. Bebe, pisahkeun antara abdi jeung kaum buah kawarang para rasek. Pisahkeun. Ayo coba tungtungna. Beakan amat Musa Gusti Allah tengah doa. Ayo saya nurut Musa. Beakan amat. Tapi Allah diijabah. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فإنها تكفي الله قال تعالى له jawaban doa Kanjeng Nabi Musa fa innaha sa'nyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu buang kawara ka pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun ya ihuna ya ta'ayyar bakal dibere bingung bae tadi tu moal bisa balik ke moal bisa muntah urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah. Di urang mah kasarung teh artina katalimbang. Katalimbang kadinya deui tah ieu kos potongan bapak katalimbang. Kadinya deui kana kolot katalimbang ngaranna eta. Ulah katalimbang eta. Kasarung cek bahasa priangan mah kasarung katalimbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu daleukeun Musa lantaran manis geus ngadoa faqru bainana wa bainal qaumil fasiqin
ku kaula eta kaum gua kawara teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik kal bisa kali itu mau bisa 40 tahun. Kata limbang 40 tahun. Dia Abu Nawas pas perapatan kata limbang. Kumaha Abu Nawas? Tenang, aya kena cara. Kumaha carana panon lain. Kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain. Kumaha porosot jeung jalan Asia. Toleransi nu gede mana? Abu Nawas bahaya deui teh. Tah, nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener aing mah. Porosotkeun. Nah ieu gedean kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana yuk Bos Ki? Lain Abu Nawas atau gitu. Menda kurangnya gitu, lamun teh kata rung atau kata limang cekel peler mana yang udah gede. Ipat kebenaran urang nyekel nu babaturan buru iya nu gede mah. Ya Allah, ayo bae Abu Nawas. Baik. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kakalimeng bolak-balik dirinya baik eta teh kira-kira kakalimeng teh adalah 40 sana 40 tahun bener baik eta sekusi Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin musa ala ta'sa. Ulah putus asa anjir. Ulah prihatin anjir terhadap kaum-kaum anu berasa. Ulah di pikiran. Manes ibadah ka Allah ajak umat anu nurut. Jelema-jelema anu nurut ka anjir lupa teh salah asa. Ulah di pikiran asa ke. Konsep ieu. Urang gitu ajakan masyarakat sekali dua kali. Hayu sileuleuy ajakan. Geus bener-bener buang kawaran. Kita ulah main bae. Kita ulah adu kotok, ngeru kotok bae. Malah mah kiai nage dititang adu kotok deui. Ayo kiai ka dieu, nyaho ieu, paleh heula ieu golong. Naon paleh? Paleh mah di kiai di seket-seket heula. Ayo paleh heula. Kiai na dititang, pane teh pangkawar aja. Kiai teh dititang adu kotok, ditungtung untuk awas digolok ieu. Tadi hiji tempat mah pan kos kitu tah, tinggal kiai bae atuh. Kebal-kebal haju kiai negara sepan. Saya cerita dakwah. Nah, iya konsep salat asa alal qaumil fasik. Ulah bingung ku sebab kaum fasik. Ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Mane bae. Yuk menuju ke Gusti Allah. Nuturkeun ada boten nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Nah bangun masjid teh engke aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh. Nah bangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengikeun jelema hiji. Ulah saja salah satu alal qabil pasti lo hiji pakai antep. Antep. Urang terus bae kejenyana ku galedeg geje. Artinya maknana engke makna pos ku galedeg kumaha alum. Engke diantep teh lain. Urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu. Sakawasana samampuna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macam-macam teh deulekeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentang ka Gusti Allah tinggal dideulekeun bae tinggal dideulekeun ka ieu para tasalal famil pati paket berarti nyana teu dukung kana siar-siar agama Allah antep deulekeun salah kayaknya tungtungna mah pararae tadi pararae nyana pae nu ngabangun ge pae ieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh juga tempat da ieu keur leuleupikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuh bakal didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan itu ajak metana deh yang pondok mah di dieu bae ceng di dieu ye di dieu ye tanah abah umat raja ya teh atuh sanati anak abah ini anak abah sih anak abah di dieu tah geus ngariung diajak sakali dong teu ajak kami toha diusir begitu keinginan teh tah ke budak idinya giliran kuari bae ai teu diajak aya paralang ngariung teu diajak sakali di tohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah orang teu diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mi toha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta pas itu Masya Allah
Allah diberi berkat ya dipikeun berkat. Berikutnya teh aya abah teh diajak diberi berkat teh dibalakeun ka imahna berkat jeung daun tak los siap. Eta ngajang hilekna luar biasa. Diusir tung. Jar ku ke pesantren mah los bari gitu. Tah eta teh mitoha bae kos kitu. Masyaallah aya di jeung kolot sorangan. Dibiayaan di pesantrenkeun ku kolotna, dipale-pale ku kolotna, dikawinkeun ku kolotna, dipernahkeun nyen pondok ku kolotna. Kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah. Eta kolotna jajang hilek beter sepen ka anak parkir ieu mah santri geunang saha. Anu eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot ada terus. Ya ini menyen pesantren mah itu teu ngahormat saeutik doang, tak eta kos itu. Ieu pagawean syiar agama Allah kos itu. Hese jasa ka ndek maju teh. Tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Gas ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kanjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yes, dari tenang Musa, salah saja 'alal qaumil fasiqin. Bener bae. Eta begitu Kanjeng Nabi Musa menang jawaban, diantep ku Kanjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti. Kebingungan kasar urang ka mana dek balik ieu, caknya yuk urang baralik. Ayo urang balik Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harumna, kemudian nya nama atuh cicing le duaan ngajauhan ti kaum eta. Berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah. Iya, kaum saya berangkat balik. Kan dia ya, yang berangkat mimiti pada maghrib. Kunaon subuh ayah didinya deh. Cepat orang ayah didinya deh. Salah ya, ganti pemimpin siap. Kamar ayah balik kurang. Kali itu tuh, karena kali itu di jalan kali itu kajian hukumnya. Ya, berangkat pas subuh. Maghrib ayah didinya deh. Gitu 40 tahun. Coba eta kakawasaan Gusti Allah mah ndek nganyarungkeun jelema, ndek ngabingungkeun jelema, ndek ngitu ngabalingerkeun jelema. Eta kapan daerah anu biasa pabener mah. Ye, tadi balik mah. Sok urang teh berangkat ayo tetep tuturkeun. Sedengkeun jelema 600.000. 600.000 sita ya. Sita nya Alvin, berangkat ayo dah. Berangkat pakai 600.000. Ai, iya jalan bener mah. Oh, bener can ieu ka dieu ieu. Kunaon tuh berangkat itu maghrib aya didinya deui. Itu balik ka dieu. Iya sih gara-garana. Jadi itu teh sudah bengkok kakak tuh. Urang kakek saya. Ayo balik lagi. Iya bener mah. Ayo kakak saya siapa jadi pemimpin paling aduh. Asal berangkat isuk-isuk maghrib kan ka dieu deui. Ayo pokoknya di dia bae. Wah, eta 40 tahun, eta kikituan 40 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Nayalah yatihuna bil ardi maunya dirinya 40 tahun terus-terusan. Di mana berangkat isuk-isuk. Sore ayah didinya di berangkat sore. Isuk-isuk ayah didinya hatan kolodo. Marah-marah secara ruas atau pae mulai. Bisa tahun geus aya nu pae 1, 2, 3, 4 tangka 20 tahun para rae berdua tapi tetep nyana berusaha de keluar dirinya. Ulah pae berangkat balik maksudna ke kadinya deui ke pae aya. Teu berangkat ka dieu meureun balik deui ka dieu brong ke ka ditu sore mah aya didinya deui nu pae deui. 600.000 teh ya hatan korodu kuluh para rae kabehan illa man lam yablugil isrik kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tan umur 20 tahun mah ke bawah kayak mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu mau. Nu maot ti 20 tahun ka luhur. Empat teh aki-aki mah pae ge. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahnya Sistamiyati Alfin 600.000. Entah wa Harun ya Musa Kanjeng Nabi Musa
sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang ti. Kangjeng Nabi Musa maot didinya, Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya, maka jurang ti rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban lillaika jadi siksa pikeun kaum-kaum pararase kabeh. Didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mengadua ka Gusti doana ayyudnahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajari. Gusti abdi mah mun maot nyuwunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina. Sabalangan teh memehna lah deukeut berarti mantap diijabah ku Gusti Allah. Jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil. Dongeng dipanggil nanti saku mahadir dongengkeun kajol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta ana Jibril. Naon Jibril gade. Hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah mal kubal deui kana mah. Oh masalah. Maot penting di dia deket ka ditu nya. Ardal Muqaddasah. Pamitan jelelean ke foto lain ke ini saya kan didinya. Seminggu kemudian datang malaikat maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malaikat maut. Nah. Nan lagi. Tugas sekolah nabutna. Bom. Jadinya Allah mau ngapain gitu. Jangan malaikat maut kiamat jadi serius dia main kalau nggak tuh jangan itu mau apa itu sangat kan pak ciken malaikat maut ikulah bayi tugas jangan dari itu mau makan itu laporkan nungaran Musa malah kayak apa tidak malaikat maut aing gua yang berbicara kan itu aing dicarikan terus Allah ya. Ya doa Kangjeng itu malah kalau Gusti sama Gusti ngaran Musa teh Nabi Gusti, Rasul Gusti diinstruksikan mau koe embungeun ya. Kudu kumaha teh. Kula memberi kesalahan embungeun. Kumaha Gusti? Ai embungeun mah bejakeun bae. Ya, diberi umur panjang gitu. Endengkeun dampal leungeunna ka sapi. Tah eta bulu sapi anu kerungkup ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa. Bedakeun ka itu beda-beda umurna. Datang deui Waalaikumsalam. Nyambut nyawanya lain, nambahan. Oh nambahan. Diklapor ka Gusti Allah. Jamaan ka kumaha cenah? Hayangna sakumaha. Mun setahun 2 tahun panjang. Cak Gusti Allah hayang panjang umur masalah. Dampal leungeun pendenkeun ka sapi ka nyeblek tah eta buru sapi anu karungkuk ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureun ribuan tahun sakitu anu penting beak mah pae keneh wae jadi pae keneh mah kuari bae ke pae kuari pae asal menang ridho Allah bisa daun kan ridho di kuari bae bener ya bisi ngamuk ke pan ngamuk banget. Benar Kangjeng Nabi mah malah ngamuk moal. Ini ridho aja daripada ridho. Kan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran. Kan ai panjangna ribuan tahun ge bakal pae-pae kene bade naon ciri yang ngising didinya. Kuari bae. Kuari bae jadi saya hayang sarom ya minal adil muqaddasah. Sabalangan ka adil muqaddasah. Lihat dia cukup dia deket. Berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Kangjeng Nabi Musa jadi ngomongnya nama kita cabut nyawa. Nyeri sudah terjeri lagi tahu. Aduh Masya Allah. Lalawan atuh. Ini dia saat kita penglalaun. Ayo lawan kecil sakit. Kita lakon Kangjeng Nabi Musa mah kitu teh.
tahu nggak? Masya Allah, enak parah ya Maya. Oh, cabut Allah. Amanatnya nak kakaomna kangjeng Nabi kami sejen-sejena kakaom kayusa gimana kuring maut didinya kuring kubur. Hampir gitu Nabi maksud kangjeng Nabi urang. Di mana kuring maut didinya kuring kubur. Tak mautna di bumi Siti Aisyah. Jadi kubur dan kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur. Ieu kangjeng Nabi Musa didinya dikuburna. Urusan biasa urusan dikubur didinya. Nah, maka peti kanjeng Nabi Musa peti nolot sekitar bangsa 20 cm. Nah, lama 20 cm. Eta teh diurugan di zaman kanjeng Nabi Musa na diurugan. Ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan. Eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm dari kasih jalan. Ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan kanjeng Nabi Musa di jarahan biasa. Kemar seminggu 2 minggu eueuh deui anu tetep patina kadeulean bae. Teu bisa teh kadeulean sebab ieu jawara. Ya, supaya nyata kadeuleun tapi didongkel dek dikajerokeun teu bisa. Ini tutupan tanahna ningrai deh. Coba urang gali ku mah dikanapkeun teu kadongkel doser potong bae. Datang ke kuari nyana mata ieu jalan geus menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburan sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeulean kuburan kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nol kuari sekitar sakieu ta petina eta teh udah digali dikanapkeun teu bisa ditutupan kuari ningrai deui jadi kuari kadeuleun bae ke lamun urang lamun kuari kepala kali itu ilu gitu kan darah ka kanjeng Nabi Musa. Kubur sisi jalan, di orang di mobil baik katingali. Set, arah pasti belakang tuh katingali. Eta kuburan kanjeng Nabi Musa. Gitulah makam kanjeng Nabi Musa sampai ke ayeuna ge. Eta ditutupan ningrai deui, digali kanap teu bisa. Doser geus dipindahkeun, geus dikondisikan kuburan kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan, tetep bae teu bisa. Didinya bae datang ka kuat. Itulah kuburan kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Beres jelema nu 40 tahun didinya bolak-balik adinya bae pae. Kemudian kanjeng Nabi Musa maut termasuk kanjeng Nabi Harun mah belah kitu kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter tadinya ta eta teh biasa kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa teu nyingrai teh naon. Malah cak riwayatna eta teh dipindahkeun ka dieu ka Yaman, tapi cak riwayatna henteu. Aya nu ngaku di Yaman kuburan kanjeng Nabi Harun. Cak riwayat di Yaman dihijikeun kanjeng Nabi Daud, kanjeng Nabi Hud, kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi. Eta adalah di Yaman. Mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah. Sebab pernah deteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikeun la ilaha illallah. Ieu di jero taneuh teh kikiran bae cak urang Amerika naonan eta la ilaha illallah. Ya, negara letik tapi dipakai kasih. Indonesia mah dipakai kahayang jasa ku Amerika. Mentak dicumbu Indonesia mah. Dicumbu ieu teh nu didahar ku urang jeung nu dibawa ke Amerika hampir bagi dua bahkan leuwian nu dibawa ke Amerika. Ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu. Iri hate urang lamun nyaho mah. Pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae asal aman bae. Masyaallah mantap makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat. Saya begitu sisi-sisi gigirna gaji presiden mah sabaraha duit tapi sisi gigirna luar biasa. Itulah keayaan Indonesia dipakai ka bonggol jeung dipakai ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal. Oh horeng kieu Indonesia. Ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasi na sarua gubernur oge. Tapi Yaman dipakai kasieun lantaran di jalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di Indonesia kan tetap dipakai kasieun.
Cieun di Indonesia kita ini dipakai kajian teh Islam ortodoks, Islam salaf. Enggak kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem modern anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju. Cuman asal di sekolah itu rapuh dibeli ku duit asal dikahareukeunna dunia ieu sahabat. Kebeladina terus serangan anu luar biasa. Kaharep nama wallahu a'lam kumaha meureun si agama di Indonesia. Kuari keur mejina diacak-acak kieu acak itu temenang salah nanya kuari. Ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Idinya wa nabi Yusuf badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarang kum gede da. Ayeuna lalakonna Kangjeng Nabi Yusuf berangkat jeung kaumna dua kabilah teh Yusuf bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan dengan Israel, Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum-kaum Jabarin. Jadinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanaga sakitu jangkung gede lagi eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusuf jeung kaumna. We eta we jumpa hari teh lantaran serangan icak luar biasa perang sama griban. Lamun ieu eureun bahaya kan tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di stop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah ka sore atau malaikat menyeklan mata poe geus kieu burak sajam ka Gusti Allah nikeun tuntas heula perang tuntas sajam beres eleh kaum Jabarin sakara geus berangkat geus diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna umur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali keur waktu peperangan Nabi Musa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang tajam eta panon poe di stop tajam. Masya Allah asal lalagaan teu panon poe. Kira-kira eta saja mau kibat lahu susahatan hatta faragha min kita lihat sehingga selesai perang melawan kaum Jabarin. Masya Allah mendak diriwayatkan Imam Ahmad bin Musnad kana hadis inna syamsa lam tuhdas ala basharin. Aya hadis ku diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhdas ala basharin sanyana manusia teu pernah disengker, teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa Musa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal orang nyaritakeun yatlu alaihim naba'abnai Adam ilang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihi salam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam. Pertanyaan kumaha hukumna lamun orang Kristen main film peranan nyaritakeun hukum Islam maca 2 kalimat syahadat jeung ngucapkeun la ilaha illallah hukumna nyebut lafaz Allah kumaha hukum apakah Kristen eta asup ka Islam apakah henteu eta Pak Kiai mohon penjelasan Pak Kiai henteu asup Islam teman bab Islam syaratna hiji kudu bil qaul kedua kudu bil i'tiqad syaratna mantap kudu ngaji ge banyaho diunggal kitab dicaritakeun jadi qaulun wa fa'lun wa i'tiqadu ucapan pagawean jeung tekad karak asup Islam minimal ucap jeung tekad. Lamun aya jelema ngucapkeun doang teu nekadkeun teu iman ngrebek bae di neraka. Can iman teu maksud teh
nu penting iman percaya. Ukuran aku mah ukuranana cek Imam Ghazali mah lamun aya jelema maca 2 kalimat syahadat ditanya saha pangeran Allah saha Rasul Kangjeng Nabi Muhammad pun sakitu beta mah can boga tekad soal kaditu can boga tekad ngan sakadar nekatkeun pangeran teh Allah Kangjeng Nabi Muhammad Rasul Allah pae iman salat ini biasa di akhirat surga ini sakitu jelema boga tekadna sakitu iman teh aya nu dididikna ku lingkungan keluarga urang ati leletik geus nyaho pangeran Allah Nabi Muhammad utusan Allah urang geus nyaho sanajan tilok salat nyaho bae geus pokona heulanan nyaho tahu aya nu dididikna pangeran teh aku pendidikan pesantren karak nyaho aya nu dididikna teh ku pergaulan muasyarah horenganan Kristen babarengan jeung Ki Haji ngabebaskeun tanah di Kendal kaditu Sumarekon Ki Haji diajak nyaloan di luar eta nyana ngobrol-ngobrol agama mikir Kristen teh berarti pangeran mah Allah nyana asup Islam eta dididikna ku pergaulan ieu tiba ali malah Ki Haji asup ka ditu asup ka ditu lain itu asup ka dieu tah ieu mah pokona mah asal tekad bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah sakitu bae heula iman bae heulanan adapun engke ka dituna kumaha kaayaan pribadina di akhirat namun kakarak asup Islam doang manehanana atau karak balik doang kemudian boga tekad kos gitu sorga lamun lila masana tinyana iman ka Allah teh derderan ka dieuna datang ka umur 5-60 tahun di jero ngeusian umur di eusian aya mabok aya zina aya judi muludan milu biasa rajaban panggedena nyana nyumbang ka masjid biasa ditimbang lobaan mana waduh lobaan keneh gitu bagus berarti kateplok nu itu surga ternyata barang ditimbang ngageser seetik truk wah ku korupsi neraka gitu tawar tata urusan peran seorang aktor di film hanya heureuyan lalagaan maca 2 kalimat syahadat can Islam. Dua Pak Kiai, saya mau bertanya, di tempat saya akan didirikan sebuah hotel berbintang mantep ya weh, yang lokasinya berdampingan dengan pemakaman umum. Nah, itu tamaraga kubur katanya. Karena saya sering mendengar surahan Pak Kiai dari sekian banyak masyarakat, saya termasuk orang yang menolak dan tidak mendatangani izin tersebut. Tetapi dari pihak pejabat seperti lurah, RT RW, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama sebagian besar mengizinkan berdirinya hotel tersebut dengan dalih jika diizinkan pihak hotel akan memberikan kompensasi dana untuk kepentingan fasilitas umum seperti pemakam umum, tanah wakaf, dan sarana umum lainnya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya uang yang diberikan dari pihak hotel untuk kepentingan TPU? Dua, bagaimana hukumnya orang yang mengizinkan berdirinya hotel tersebut, terutama masyarakat yang awam terhadap hukum? Tiga, bagaimana hukumnya para kiai atau ustadz yang mengerti hukum tetapi tidak berani menyampaikan di hadapan masyarakat mengenai halal dan haram, yang lebih bersikap diam
Mohon penjelasan bagi Kiai atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tertanda yang bawa ini adalah orang Binong Curug. Urusan hotel beda jeung urusan gereja. Gereja mah jelas fungsina adalah untuk beribadah kafir. Ari hotel mah tergantung fungsi. Fungsina hotel teh jang naon ieu? Apakah jang ngendong doang hotel teh atawa disewakeun jang sekadar kitu resepsi gedung? Atau memang ieu hotel teh multifungsi? Musyawarah di dinya para sepon-sepon. Kemudian marabok atuh di dinya. Kemudian judi didinya, bahkan untuk pelayanan gitu seksual, cara nelayan di Jati haram tabak bos. Urang tanda tangan haram, mengizinkan haram, cukup insyaallah jangka neraka mah nanda tangan eta bae. Alhamdulillahirabbil Kercarita rincian hotel kos kitu tah. Tapi urang kuari menyaho bahwa fungsi hotel di mana bae ge 90% fungsina hampir sarua jeung nelayan Jati kos kitu bae. Kos kitu bae di mamana ge mentek aya jelema gagah jasa, tanahna dek dibeli di sisi jalan, tanya ku nyana, "Untuk apa?" Untuk pertokoan silakan ceknya nanti. Untuk usaha-usaha lain silakan. Ternyata izinna jang hotel 7 turunan ku aing mau dijual. Kajen aing mah teu ngadahar di dinya ge. Eta Ki Haji hebat jasa eta Ki Haji. Pohara mau dibejakeun ngaranna. Moal bae kajen ku kumaha ge. Ah eta istimewa. Moal aing mah. Jan teu kalaparan teuing aing mah. Keur carita teu boga mobil ge aing mah kajen. Ngan mau dijual ku aing lantaran jang hotel. Beuh tah mah hebat jasa. Cukup jang ka sorga ku mempertahankeun eta bae. Masyaallah. Jadi dia fungsina bae soal hotel. Eta keur secara rincian ngan keur carita digebotkeun. Eueuh nu beres atuh hotel. Hotel HI 6 lantai ke bawah normal, 6 lantai ke atas tidak normal. Teu normal, teh fungsina teu normal. Kula pernah jadi pengawas di dinya bae lah eta. Teu beres eta. Teu beres biasa. Chandra, Hotel Chandra. Oh. Eta teh 4 lantai ke bawah normal, 4 lantai ke atas teu normal. Hotel Merdeka. 3 lantai ke bawah normal, 3 lantai ke atas itu normal. Ji, emang kumaha gitu. Perhotelan teh kos gitu. Tamu di Bandung, tamu di Tasikmalaya, di Ciamis masuk Jakarta. Dibere lantai 5 ke bawah. Jauhna naon hotel biasa-biasa bae. Heuh, degungkeun uluna. Ih, sia bukan nyaho. Lempang sia ka luhur coba ge. Wow, teu make sempak-sempak kaca. Jelema di kacaan di luhur mah diputerkeun di luhur. Sekali-sekali ulah. Ajur negara Indonesia teh geus ajur jasa lamun kudu kukula dicaritakeun. Nu mantak lamun urang hayang nyaho jerona Indonesia ulah cicing bae di kebon, ulah cicing bae di imah, lempang ka ditu. Dakwah teh deuk datang ka mana kula moal bisa nyaritakeun lamun channel. Aing kitu mah kiai cenah ka ditu beureut. Eta urusan aing teh mah ka ditu mah. Kumaha aing bae atuh. Jigan aing mah nyaho bata kos kitu. Datang ke hiji tempat di bar lantai sekian mau dicaritakeun ku kula malah kadeuleu aya sababaraha irung lurah di dinya.
beneran ini lain lalagaan. Aya sababaraha ilung lurah dideleukeun we ku kula buka calanana, dibukaan ku pelayan-pelayan. Masya Allah, emang kumaha gitu ya di Indonesia teh, nu matak ajur jasa di Indonesia mah sarua aja Hollywood. Emang Hollywood di mana? Tah ada Cikupa. Rusak biasa. Dibukaan ieu teh awakna teh bajuna nyana nyender lainnya na bae sebobol. Wow, puluhan ratus. Dikenyotan awakna. Geus balik caritakeun terus nama guys. Indonesia. Indonesia seperti eta lah hotel teh kos kitu. Lompat ke Irak di hotel aman nanaon, lempang ke Iran nanaon, mulus sare bae. Masya Allah. Boro-boro sekelas Jakarta, sekelas Bandung, kota gede, Surabaya. Kula pernah cicing di Banjar. Di Banjar kan loba penginapan hotel lah, ketat luar biasa. Hanya KTP, hanya surat nikah. Lamun aya anu gitu pasang-pasangan, hanya surat nikah. Banjar itu kota ya, Banjar mah tuh perbatasan Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Eta loba penginapan lantaran disebutna eta teh daerah atau kota tip, lantaran kota persinggahan Jawa Tengah, Jawa Barat singgahlah di dinya. Numantak kecamatan terrame sa Indonesia adalah Banjar. Oh, bus anu ti Jawa Tengah didinya, bus anu ti Banten ti dieu ti Serang Pandeglang, eureun Banjar. Loba bus didinya mah, padahal kecamatan Kuari dijadikan kabupaten. Tah, eta penginapan loba ketat lantaran hanya sebatas kecamatan. Tanya KTP, tanya surat nikah. Okos heueuh. Nyaos ya kos heueuh. Berarti henteu teh jerona mah atuh bebas bae ka ditu mah, formalitas doang tama kos kitu mah. Jalan tukang set nu beureum asal dibere masalah dia tuh hotel memang kos kitu, jangan hotel kos gitulah. Masya Allah. Nah keur carita perhotelan boro-boro eta Banjar. Yogyakarta mah geus lain kelas hotel, losmen. Kelas losmen Yogyakarta mah ya hiburan ke Yogyakarta, hotel terbooking. Losmen beak kabeh di Yogyakarta mah dipake kos kitu, disadiakeun losmen nu mantak di Yogyakarta. Kuari kena musibah deui bage. Ngin beliun 500 imah di Sleman kuari tah minggu kamari. Wek anu luar biasa sakumaha peuting atuh losmen bae kos kitu tah. Gara-gara nyaritakeun hotel acak-acakan ka losmen tah. Bea kabeh. Teu kudu di losmen, teu kudu di kawasan. Di kawasan Pasar Kemis, tanggung jawab lurah Pasar Kemis jeung camat Pasar Kemis nyangakeun sadaya-daya supaya jadi arena raka kabehan. Kawasan emang itu nyaho. Yehe, sagedeng deui tahun baru kondom ambalayah di dinya. Eta teh operan ti Citra. Pusat nama di Citra di ditu. Ajur-ajuran. Aman puri mah. Eta keur cerita izin hotel dan nu bagus wa ulah. Lantaran fungsi teh jauh di urusan kos karar itu. Kula cicing di Garut lila genep tahun masantren. Hayangnya sebab hari teh jadi intel. Coba ka Cipanas. Wah, acak-acakan di Cipanas emang kumat. Garut boga Cipanas. Aya air panas. Hotel dibangun. Kemudian atuh naon gitu ngaranna teh jang lolonja teh naon ngaranna kos kitu. Jang lolonja renang. Naon ngaranna? Kolam renang. Dibangun nu umum nu khusus dan lain sebagainya. Cipanas. Nu datang teh yang mayoritas Bandung Jakarta. Eta kumaha di Cipanas.
asal orang peting bae jam 8 aya nu datang, Pak butuh simbut henteu, sugan kula mah simbut normal. Sial cok orang butuh atuh simbut mah tiris saya ka dieu keun, aya dibawa aya gincuan simbut. Cipanas eta Masya Allah Bupatina Ceng Pikri eta teh. Acak-acakan negara Indonesia ieu keur carita acak-acakan ulah sok jadi pemerintah pikiran nu kos kitu emang kumaha. Ya Allah ya Rabbi Cipanas coba datang ka ditu buktikeun datang ka ditu boro-boro jelema anu henteu make kopea nu make kopea bae jam 8 jam 9 datang ka urang tak butuh simbut henteu Pak sing hade ke besi bapak ka ditu 2 simbutna. Ajur-ajuran negara urang kudu dibejakeun mah Masya Allah tuh tim mimiti kelas hotel jang naon lain kos kitu losmen bae ge kos kitu boro-boro eta dicitra ngampar geus teu ka bagian losmen atuh tah bangunan-bangunan nu can dieusi nu kosong eta teh dipake ku setan ngarupa jelema atau setan kasurupan ka dieu nyuruh ka jelema tuh eta kumaha ajur-ajuran geus minimal jang urang nyalametkeun urang geus acak-acakan di Indonesia mah nyalametkeun urang ulah tanda teh aing mah bisi teu salamet jaga di akhirat. Adapun haju jadi bae los ka dia tuh sabodo tah nu ngizinan aing mah teu titik geus ulah hilu pusing beres geus sakitu ge jang nyalametkeun awak sorangan ontek jadi lurah di pakotaan riweuh ieu ngaranna pakotaan daerah pos urang di kampung Onam rada deres kampung deket Cibatu Tegarut ieu leuwih goong ta eta teh daerah Bapak Kolot anak kula atuh mitoha berarti daerah Bapak Kolot dek dibangun sebuah gereja di dinya ieu stasiun leuwih goong tadi dieu jelema orang Batak awalnya bisaan jasa bermasyarakatna ternyata nyana gitu meuli gedung didinya letik kebelah dieuna dipungsikeun jang gereja di kampung mah babari musyawarah kokolot geus musyawarah mui didatangkeun jam muina bermasyarakat siap cek muina berangkat ke kabupaten minta ditangani cepet poe eta berangkat isuk langsung dieksekusi tidak boleh dihancurkeun tuh di kampung mah kos kitu nyata tamatah daerah Bapak Kolot anak kula teu hirup kene lurah daratang kabeh sapoe doang poe eta berangkat ka kota Garut usul ka mui ngarespon langsung ka bupati langsung isukna dibubar di urang sebab naon geus diloloh kebo dalam geus diloloh kebo geus teu bisa kukumaha geus diloloh budak kuari bahkan teu nyaho ngaloloh kebo teu nyaho budak kuari ini pake lolohna naon teu nyaho kena ngacai datang ka ngacai kebo diloloh teh ka ditu da geus teu bisa kukumaha di kaluhan di titah gawe geus diloloh ieu ge bangsa kiai-kiai nu geus diloloh mah tuh kitu bae ditarik bae geus bake dadong ai kiai mah cek lurah teh eta mah hadena lain lurah komo lurah kiaina bae gos kitu keur carita acak-acakan moral nu mantep urang ngaji ge yu urang babarengan perbaiki di tengah-tengah hiruk pikuk negara Indonesia nu dasar negara na lain Al-Quran urang kudu bisa nyalametkeun awak urang janu kukumaha ge bakal paeh urang ge bakal paeh tanggung jawab setelah paeh sing hade batur aduk-adur abra ulah mikiran batu urang bae heulana cenah batur geus ngareridit aing mah jancat ulah mikiran batur berarti batur nu ngridit geus boga bagian neraka manya urang deuk mimilu ka ditu tinggal kitu bae hese-hese
cenah aya kiai ge nu ngameunangkeun rombongan ka narakana jeung kiai aja aya neraka mah teu anti ka kiai henteu teu jasa mah loban kiai di neraka mah ana ye gara-gara hotel tah yutau salimun biasa mah Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian Ki Zaid miteskeun leungeun Ki Umar dipotongkeun truk besina geus jago jasa berarti lila tadina di Jakarta dagang kacang nah ya besi berarti Jakarta Bogor berarti Cimande Banten berarti naon sia teh Banten tuh teu nyaho Banten bae teu nyaho ya Allah daerah urang permainan urang teu nyaho Masya Allah blon-blon teuing teh itu jangan permainan Banten Gusti ya Allah sok aya bendera hidung di luhurna aya merekan eta permainan Banten ku bodoh-bodoh teh ya Allah Bandung Cikalong Tasikmalaya Pamijahan aduh unggal daerah aya permainan-permainan nya Masya Allah mana begitu dipiteskeun ku Ki Zaid ya berarti ngan urusan motongkeun ieu menurut hukum Islam aya kisosna aya diatna bals Ki Umar lapor ke hakim urang memeureun tata carana lapor heula ka polsek polsek merujuk kitu langsung ke Polres bawa ke kejaksaan panggil ku kejaksaan melalui polisi nampun sebenarnya geus rapi di urang ge tatanan lama tinggal ngagilkeun hukum Islam doang mun endeuh kos kieu kene panggil sidang kamu nama Zaid cek jaksa ya pernah menganiaya Umar iya patahkan ini tangannya nggak tahu saya nggak ngerasain jangan banyak ngomong lu panggil Umar kempleng bener nah iya mah tidak ada jalan lain celi balas celi irung balas irung sakumaha kamari leungeun balas leungeun nah iya dipotongkeun diakurkeun potongna sakumaha anjeun motongkeun kaki Umar. Waduh, Ki Zaid jalan lain, tidak ada jalan lain. Potongkeun. Barang diteliti-teliti ari Ki Umar mah rada setruk saeuti. Kempleng. Kurang normal aya nu Ki Zaid mah yo normal bener nu Ki Zaid mah. Katuhu balas katuhu teu meunang ku kenca ngan aya perbedaan saeutik. Ari anu Ki Zaid mah ieu adalah salamet jag-jag waringkas. Ari anu Ki Umar asam rada pendek lain kempleng lain rada pendek asam mah aya kekurangan saeutik mun dijengkalan teh rada pendek atawa rada aya kurang ta eta kumaha tah bisa bae tah henteu tah nu salamet pernah ngarusak nu rada kurang atau kurang gede saeutik nu Ki Zaid mah gede nu Ki Umar mah rada leutik peda kitu dong normal mah normal kabeh ge tetep cukup wa yuqta'u salimun anggahota nu salamet Ki Zaid potong bae biasa mah ku gara-gara motong nu rada pendek saeutik sikutna wa araja jeung pinclang suku berarti mah Zaid ngarengkas Ki Umar begitu ngarengkas terjitu jasa Ki Umar mah bantingkeun cekel sukuna potong borotok potong ternyata begitu disidang horenganan pinclang mah lain cara setruk pendek sabelah jadi lurah luhur sabelah
lu dipotong ke anak ku Ki Zaid teh ieu nu pendek nu pinclangna tah eta teh kudu kumaha ieu cara males dapan Ki Zaid masalah amat teu pinclang teh eta nu Ki Zaid nu sehat nu salamet potongkeun deui bae sarua jeung eta sanajan pinclang wala asaral liudrati azbarin wasiwadiha teu aya pangaruh kana hejona kuku jeung hideungna kuku ai urusan kuku mah teman di luar kebiasaan lantaran aya jelema nu sok dikorekan bae kukuna ngemu jadi gede beureum hejo teh eta mah teu pangaruh hejo kos kitu mah geus masalah atawa tukang tani sok bebelesekan di lempung di sawah diletak setahun 2 tahun mah normal keneh barang geus 5 tahun mah eta kuku teh ngarupa areng hideung dikerokan ge hideung bae dikerokan ge hideung bae lantaran tamang geus menyatu jeung letak nyana teh geus ngadulur kuku jeung letak letak kakana kuku adina jadi hideung teh perbedaan kos kitu kumaha tah eta anu panyakitan aya penyakit kuku be setik-setik ngahideungan kabeh hideung kabeh pangaruh tama hejona kuku jeung hideungna masyaallah nya ieu urang ngaji datang ka dinya pohara Islam teh deuk kurang kumaha deui ya Allah ya Rabbi pohara urang mah kadananku naon ngaijtihad macana ge geus hese ngahartikeun geus urang mah alhamdulillahirabbil alamin datang ka tahun ieu nyaho ta urang ka hukum-hukum kos kieu di dada urang teh pinuh ku hukum marentes ngaji teh keluar pae di ngaji eueuh deui hukum cepet jasa percis okos eta be cai di daun tales gitu oyag basa eueuh deui keur di majelis mah pinuh jasa ieu hukum mantep keluar geus nganderes bae atuh aya-aya keur ngaji lah eta nya masyaallah kadanan urang ijtihad komo deui atuh ka ditu mah kitu nyarahan atuh urang mah ieu nyaho-nyaho ngadanyakeun geus alhamdulillahirabbil wasahihu qad zahibatil azfar cikal sahih pegatkeun eueuh kukuan bisalimatiha ku sebab motongkeun nu salamet kukuna Zaid ribut jeung Ki Umar ternyata sukuna dirusak ku Ki Zaid begitu ditingali suku Ki Umar nu dirusak ku Ki Zaid toreng kukuan pernah terjadinya na digawe meureunanan kemudian kabacok atawa kumaha bae bae kukuan coplok nah atau pernah tabrakan baheulana kukuna caroplok eta nu coplok kukuna dirusak tah ku Ki Zaid begitu Ki Zaid dek dibales Ki Zaid na kukuan tibalik kuariman megatkeun nu kukuan bener nu Ki Zaid kukuan nu itu mah aya eta kumaha nu aya kukuan males kan kukuan masalah soal kuku mah teu kudu dimaskalahkeun duna aksi tapi sabalikna mah jadi masalah Zaid na aya kukuan nu Ki Umar na kukuan eta mah jadi masalah hartina aya rincian-rincianana urang mah ieu padahal mah teu kalaku urang ngaji ieu teh nya mentak ngaji kos kieu mah ieu jang soranganeun we ulah ngaganggu ka batur sebab urang kuari deuk males teu bisa di Indonesia mah lantaran nu bergulir hukum di Indonesia adalah hukum Belanda hukum Amerika hukum demokrasi wallahu alam deuk datang ka iraha juga dieuna demokrasi makin bejat boro-boro rakyat anu dipingpin ku luluhur urang di ditu di luhurna ge ieu kuari geus ataleuceuk ieu dicomot berarti kan eta geus teu beres meureun mun urang nyaho mah wabeh teu beres ngan urang teh nyaho bae
berarti negara orang Masya Allah jujuran rakyatna dibandingkan jeung nu ngurusan rakyat nu kumaha tuh. Lu jelas itu asal pimpinan teh jujur ka rakyatna ge milu teh jujur. Kajian teh mah keur carita tetep urang mah ulah ka bawah teu jujur. Urang mah jujurkeun bae adilkeun jang urang nu keur hirup nungguan paeh. Nu hirup nungguan paeh, urang rugi mun hirup urang diacak-acak. Sakedeung moal kebel deui komo bangsa Pantar Haji Makmur. Atuh mah Haji Ahadu moal kebel deui tah mah atuh. Mantak geus sebenarnya geus kudu ka mana. Cicing di ibadah. Tinggal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakaru sihatan wasalalan kalyadi kuari urusan ngembet kana dakar ngembet Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian ku hebat-hebat na cikalong mah kitu kapan osok nyekel bobogaan gelut teh nyekel bobogaan piteskeun dicabut polonyon benang kabeh ku jahe onam polonyon teh ieu mah ku musuh. Jadi zakarna ieu coplok loba ieu teh ulah non gitu ngaranna ulah pajar teh loba jelema tentara dikirim ke tim-tim aya nu ponges cek irungna aya nu ceulina kena panah aya nu kena granat teu ngarupa beungeutna urang lamun inget ka tim-tim masyaallah di tahun sabaraha diperjuangkeun eta tim-tim ku bangsa Indonesia diwakili ku ABRI ka ditu nu gugur di ditu ge sabaraha puluh jeung ratus nu balik ka urang ka dieu cacan hanya sekejap mata tanda tangan Habibi Masya Allah mata geunya ada yang mimpin milih pemilih teh eta bangsa Indonesia teh ceurik menang memperjuangkeun tahun 70 hiji terus datang ka kamari ieu geus beunang tim-tim teh ku urang teh geus jadi bagian Indonesia anu balik di tim-tim nu eueuh irungan ponges ngaranna eueuh ceulian anu teu ngarupa beungeutna ku granat macem-macem begitu ditandatangani dibikeun deui ka ditu eta ABRI teh ABRI leuleus kabeh aya nu mau granat ka Habibi. Emang eta mantak Habibi langsung ka Jerman deh emang kumaha kitu rakyat urang mah ye ku ari teh nyahoana naon hanya nalangsa tah batur nu memperjuangkeun geus aya nu siap granat Habibi asana di granat mun ka Indonesia ulah lalawor emang kumaha kitu jangan tah memperjuangkeunana eta mah deres tah mah nu irungan ceulian beungeut robah ku granat pincang teh leungeun eueuh ieu nu bahaya ge bobogaanana eueuh apa tanyana hirup teu berarti di imah sehat mah sehat mobil boga pemajikan aya gedung mewah luar biasa aju teu bobogaanna baheula di tim-tim teh digodot paneta mah teu bisa digantian ku terong saya mah teu bisa eta teh loba jasa nu kuari kos karari teh emang kumaha nu balik di tim-tim teh Masya Allah urang inget ka dia memperjuangkan tim-tim tah iya jelema iya gelut cekol bobogaana dipotong make pesos siap paneta dibales tak kudu potong deui tah ieu ukuranana ukuran dipotongna deui teh tilik kana sehat jeung kemplengna lamun Ki Zaid motong bobogaan Ki Umar na sehat jag waringkas nu Ki Zaid na jag waringkas potong deui tama akur tapi lamun nu Ki Umar na jag nu Ki Zaid na teu jag aduh naon dipotong eta mah dipotong geus kos kitu keneh henteu kos hulu kuya teh kitu notodot nah ieu teh cukup berarti kudu kumaha kompensasi ke sakumaha jeung leungeun bae nu kamari aya kekurangan kompensasi engke bayar diat ke di hareup panjangna bayar diat nama jadi ieu ukuranana mun teu saimbang
tah eta kakara kompensasi mun saimbang mah nuki Umar nu dirusak jag nuki Zaid jag potong geus beres gede jeung leutik nama teh jadi ukuran